Yuh, astagfirullahaladzim. Mana atuh ya teh? Biasa. Yuh, kumaha atuh Kang ayeuna mah hampuranya. Gak bisa hampura-hampura, bahasa alasan. Tuh atuh da kumaha Kang ari geus pugumit kenaon, ari geus pugu eueuh mah. Ye, pokoknya mah tanpa alasan. Bisa. Kudu aja, itu menang gue. Ari geus pugumit kenaon kan ari teh. Teu bisa kitu. Mana teh? Geus saminggu can bayar jatah. Aya kumaha katuti welasna ieu mah Gusti Allah. Kala atuh nya Kang antosan heula abdi bade nyanak. Ayo, masuk narar blek. Aduh, aingnya ya mah parah ya tukang warung itu ya nu ya. Hari bahasa icuk colek. Anjir. Ayo, kasih kan hulu nage. Bakal sok aya si preman pohang teh. Yuh, aing kudu barang duit Gusti Allah kumaha ieu teh. Gusti aya duit, dompet teh kurang 100 perak. Kumahanya? Aduh, ya ngeblek teuing dapat duit ampun anjir. Jangan. Kan, kumahanya ieu teh. Aku teh aya ijis teh geuningan. 100 perak. Naon maksudna duit 100 perak? Maijang naon duit 100 perak? Percaya tuh, jeung dompetna ditemongkeun geus puguh teu aya kabeh kumaha. Iya, mankan tuna usaha sia teh. Turun. Ya, pokoknya mah aing mah isukan teh nyaho, ieu warung kudu tutup. Teh, kenapa cik mah bararawu?